Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke 80 tentang kisah Fir'aun zaman Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna jeung nyebrangkeun kami saur Allah, mentaskeun kami, mentaskeun saha bi bani Israila ka bani Israil kaumna Nabi Musa. Bahron dina lautan merah, tegesna nyebrang ti Mesir ka Palestina. Fa'at ba'ahu mangka dituturkeun itu bani Israil jeung Nabi Musa Fir'auna ku Fir'aun dituturkeun. Wa junuduhu jeung bala tentarana hu itu Fir'aun dituturkeun ku Fir'aun mentas kana lautan. Bagian kana ngamaksud arek nyaniaya eta Fir'aun wa adwan jeung nindas ngamusuhi. Hatta sehingga ida di mana-mana adarakahu rek tepi mentas ka Palestina di tengah lautan anu dibelah ku Nabi Musa ku tongkatna. Al-gharaqu mangka dilelepkeun itu Fir'aun ngaliput deui eta lautan. Qala Fir'aun nyarios atawa nyarita Fir'aun saenggeusna dina alak-lakana narek maot keur kekerbekan. Amantu abdi iman ya Allah anahu kana yen sanyana la ilaha teu aya anu wajib disembah illalladzi kajaba anu amanat tos iman bihi kana eta siladi saha banu Israil nyaeta banu Israil tos kakerbekan alak-lakan kakara iman ka Nabi Musa jeung ka Nabi Harun. Wa ana jeung sanyana ari abdi minal muslimin kalebet jami-jami anu berserah diri anu muslim. Teu aya hartosna ari dina sakaratul maut mah mesing nyarios iman oge. Al-ana naha kakarek ayeuna si Fir'aun iman lain ti baheula. Wa qad jeung sanyana asoita geus maksiat ta itu anjeun Fir'aun qablu ti baheula. Wa kunta jeung bukti anjeun minal mufsidin ti jalma-jalma anu ngaruksak. Tah eta Fir'aun mah keur kekerbekan rek sakaratul maut kakara iman ka Allahna Harun jeung Nabi Musa da aya hartosna moal ditarima. Fal yauma mangka dina poe ieu nuna jika disalametkeun bi badanika badana Fir'aun. Jadi Fir'aun teh dikerbekna teh ti tahun 12 sebelum Masehi. 3200 tahun amang-amangan di laut tapi geus bodas kagulung ku uyah neme ditemukeun ye si Fir'aun dina tahun 1886 di Luxor Mesir di Wadi Muluk kusaha ku Mr. Loret di Eropa. Barang diteliti ieu teh mayit Fir'aun. Jadi nuna jika disalametkeun eta mayitna bibadanika badana Fir'aun supaya kumaha litakuna supaya jadi bukti liman pikeun jama-jama holfaha saterasna ayatan jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi 3200 tahun amang-amangan si Fir'aun neme ditemukan dina tahun 1886 Masehi. Ditaliti eta Fir'aun disimpen di museum di Mesir ayeuna ge aya bilih bade ka itu maningali asal aya ongkosna. Wa inna jeung ari sanyana kasiron kalolobaan manusia kalolobaan anak minan nasi ti bangsa manusia an ayatina kana ayat-ayat kami saur Allah lagofilun tangtuna loba nu lalai loba nu teu muka kana ayat-ayat Allah anu tercipta tegasna dunia barana jeung badan urang ge eta teh ayat Allah nu tercipta aya ayat Allah nu tertulis contohna Al-Qur'an
hadis qudsi jeung sajaban. Di antawisna Quran anu jelas ku Allah ditulis ngalangkungan malaikat Jibril dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, langsung ieu ayat-ayat Allah anu jelas jentre, aya kisah, aya sejarah, aya sagala oge komplit di dinya nasihat. Naha atuh tara sok hayang muka, tara sok hayang ngamaknaan hartosna. Jadi ku kituna muga urang sadayana kalabat jalmi-jalmi anu resep kana ngamaknaan Al-Qur'an, tapi eta ge kedah aya guruna teu tiasa ngamaknaan nyalirah, margi kedah aya anu ngajelaskeun hatosna ti bangsa-bangsa ulama, para ulama anu tos dipayu nu langkung uninga kana maknana ieu Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna di dinten ieu dinten Senin kalayan insyaallah tepang deui enjing dina dinten Salasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.